Sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandung Gandhi lajeng ngajana carita hayang beunghar karangan Kiliksa bagian ke-7 sakumaha nu kantos di Bandungan jadi bagian anu kagenep pedaran mang dari kebegatuan Ci dina mangsa alam tiberang Lembur Cikarang khususna kamang kamin kalih bojona anu harita keur parela omong alias pasea kumaha tuh para wargi lajengan anak carita nyak langkung paus namah mana urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Recet bisa rada patembalan jeung baturna mapaesan keayaan alam berang harita di Lembur Cikarang. Manuk recet beuni rame sarua ramena jeung sora biiting katut bangkamin anu harita keur parasea. Malah pok harita biiting. Nah kalau kanyalakeun metoha, kalau nyalakeun ka anak di. Nah saha anu salahna sia? Da maneh-maneh keneng dita asup kade mumul. Anya sarua jeung manehnya geuning mung di maneh oge eta konyaman asa kadar boga kahayang sabab ceuk asa usul ge awewe nu kudu tanggung jawab nah sia make jeung nah sia make jeung nyalakan awewe nya ting janekun sabab ceuk asa usul ge kitu budak teh asana ti awewe ari lalaki mah ngan sakadar usul. Nah gitu sebabnya mating mun usul lalaki teu ditarima mah moal jadi budak sia nyaho sia teu arti aing mah laki juga maneh mah ngan hayang geunahna wungkul terkait tanggung jawab dasar laki belat belagu tapi sagarupa teh sok hayang beunang we terus tunung sia Barang keur parere omong kitu panto harita anu ngagedor tarik pisan disusul ku sora anu ngomong mikeun kabedas kawas anu ambek jeung jengkel. Iten, kamin, kenaraon sia teh yoy. Layak duari di sia geus pasea doi barabutkeun naon sia cekcok di dapur pamali sia. Eta manu terperang jep jempe Mang Kamin ret narerit ka pamajikanana terus ngaharewos ka biiting jika nurewah jeung sieun. Naing saha cacing di luar teh euy. Menika jajarewetan kitu. Pirakus teu apa eta teh emak. Emak. Mak nyaon? Mang Kani ngahehe. Semua anu ngahina. Mah iot, indung kuring metoha maneh. Ulah sok api-api ari kasemahan ku indung teh. Sabab hade goreng oge metoha sok bukakeun pantona bisi mah bendu manteng. Anya, meni agul boga mak goreng patut ge jeung cerewet ge. Naon sia? Gagabah ngomong teh hina ka indung aing. Aing mah ieu goreng-goreng oge boga kana indung. Teu kawas maneh. Tuh jiji acan. Goreng-goreng oge boganya, tapi boga-boga oge goreng. Gaden sia hina kami teh teh sia. Mang Kamin ukur ngadila. Manehna tetep diuk dina jajodog yang harapan hawu. Samemeh aya deui nu ngomong panto aya deui nu ngagedor beuki tarik batan tadi. Kiki, bukakan pantos ya, kami rek asup. Nah, ku haresep teuing sia teh, kunaon atuh maneh teh? Jauh deh kunaon ari si Kamin juga nu woro. Kitu ceuk anu ti luar, nu teh lian iwati ma eot. Nu kacida keheuleunan lantaran asa dihina ku Mang Kamin minantuna. Biiting daek dedaek kapaksa mukakeun panto. Lantaran Mang Kamin mah kalakah noer-noer lebuh di hawu. Kawas nu keur mubui sampu Brai panto engap, sum, makyot ka jero. Nameh tiuk panon boroleng ka Mang Kamin jika nu gemes. Mangga calik mak. Cek biiting bari rada ngaleper. Leuwas bisi aya kajadian nu matak ribut. Sabab salakina bener-bener ngahina ka indungna jiga anu ngahaja-hajakeun. Sok urting, katarima ku emak euy. Tapi naon sababna menihara si arek bukakeun panto teh? Na geus teh suka dianyangan ku indung. Punten we mak, kuring teu masa salah. Tapi eta tulakna pageuh
tadi dihureukeun ku barudak. Cek diiting ngabohong. Mantang bohong nyai. Sok diuk sia ulah loba omong teu puguh. Kami arek ngomong ka salaki maneh. Mak Iot blok diuk deukeut anakna. Panon bureleng melong kamang kamin alias minantuna anu teu ngareret-eret acan. Jong-jong we melong kana hawu. Mangga atuh mak. Aya naon atuh ka salaki kuring teh mak? Cicing heula kiting sa maneh mah. He kamin, kunaon sia ngegedong? Mak Iot nanya ke minantuna. Nuti tadi hare-hare bae. Nya kudu kumaha kuring teh cuma tidak korek kudu abrug-abrugan nyaman. Ya horea mah bisa cikur serukan hamu. Ya no Gusti, kabalejong aing mah goblok minantu teh. Mun teu aya pupurieun anak kabina-bina teuing sia maneh teh kamin. Tah kalau teh sini tak itu jeung kitu sia, itu mah hehe mama kudu kumaha atuh. Nya kumaha we atuh sia kamin, ulah sakacida teuing sia kaing teh. Cacakan lamun salaki kami mah aya keneh rek diadukeun sia ku aing mah. Sina karasaeun ku tulang bebenuna sia dagekeun sia kamin. Aing rek ngomong sia. Cek Mak Iot menika ceret-ceret ngomongna teh kalawan Daria. Lantaran geus hayang mungkas aturan, hayang geura puguh jujutanana. Mun panjang sing bener panjangna, mun rek ponok hayang buru-buru kitu kahayang nama Iot. Mangga cuma arek nyari camanya. Dati tadi oge teh nyari. Ha dengekeun, tapi kudu didengekeun ku maneh sia. Tadi dengekeun oge ka deui mah itah dadeukeut ieu. Sok bere ngomong mah. Nah naon hese nya mun rewe jeung harese teuing. Cek Bang Kamin kalah ngahajajakeun. Nyahan sia mah kamin. Sia dangka aing mah sia milih minantu, goblok minantu juga sia mah. Teu kabeneran sia. Paran dene kitukeun bae sia geus kapalang aing mah dengekeun sia ku maneh kamin. Aing sia teu pangdang haja hadeu teh rek muguhkeun antara maneh jeung si Iting anak emak. Kami teh geus beak dengkak, geus taak mikiran maneh nu mah iwa. Tah ayeuna kami teh ngahaja nepungan jiga nama anu pamungkas. Sabab mah geus bosen ngincakai mah ieu. Berjeng loba kapusing. Terus kumaha mah? Terus ieu sia. Dengekeun. Heeh. Kami teh rek pada dipepelin sawi deui ieu. Kaditu nama moal aya deui arek ndok-ndok nyieun anggos. Ulah dipapanjangkeun deui. Lamun maneh sanggup maneh ngurus anak jeung majikan pek, rumah tangga teruskeun. Tapi lamun maneh geus teu sanggup geus nepi ka dieu. Ngarah teu nambahan dosa ka saramea. Ari mata kami mah ieu geus bosen kami ngapoe kudu ngabayuan anak maneh mangkaning lain hiji atawa dua mun sama lima ditambah poinungna. Dina sapoe teh teu mahi 2 liter. Sabab nu daang kagem diranghap. Tayeuna ieu dengekeun. Marek mutuskeun geura sarahkeun anak mah. Lamun sakira rek disangsara wae mah. Menang diteruskeun tapi anak mah ulah disangsara palawan nu nyanya. Pakaian imahan didik jeung taringakeun kaayaan awalna. Kaayaan awakna bilang bara disenangkeun mah atuh cukup-cukup pakaian anak. Sabab kami teh geus bosan kamin. Ada kudu terus-terusan nempo anak nu disang sarama. Sabab watir ka anak teh bebelahan nyawa aing. Tak gitu maksud mah datang teh kumaha ka harti kumaneh sia kamin. Mak Iot tegas ngomongna teh. Sabab geus bener-bener taak mikiran nu jadi minantu. Ngan matak jengkel jeung matak jengkel unggul. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Mak Iot tegas ngomongna teh. Sabab geus bener-bener taak mikiran nu jadi minantu. Ngan matak jengkel jeung matak jengkel unggul. Ah teu ngarti mah ah. Naon sia ngomong naon? Nya teu ngarti, nya make kitu atuh nya. Nya kumaha maksudnya teh? Gusti nu agung, ngasukur sia teu ngarti mah kami. Heueuh belat sia mah.
Tiba to oge heseng arti gancang pohon nu mata hirup teh. Eueuh pisan kabajuan sia mah teu becus mikir jeung kadut tanya. Denekeun sia kumaneh kami. Kami terek ngomong ka maneh ngomongkeun ngomong anu pamungkas, ngomong anu panungtungan ka maneh teh. Sebab kami teh geus teu aku lampahan maneh nu matak jengkel. Mangga wae bade nyari mama jamu dicari Kami kulang. anak aing teh sarahkeun sia. Sabab kumaneh oge ngasa ukur di sangsara salilana nepikeun kaboga anak 5. Teu aya pisan hasilna. Tah sakitu hayang aing teh. Kajaba lamun maneh bisa nyerangkeun ka anak kami. Cek Mbak Iot malikeun deui omonganana. Keukeuh nitah diserahkeun anakna teh. Barang ngadeng kitu pok Mang Kamin kalawan tenangnya Mangga atuh. Kukunin rek dicerahkeun mak. Tapi kumaha teh lamun si Icing bogoheun keneh duh. Nyaha daek digantian ku mak. Nya keukeuh kudu diserahkeun. Coba eta ngomong ka selain ka kolot. Tetap sia kudu diserahkeun sia teh diserangkeun mah sia. Perkara bogoh urusan nomor 2 dulu. Da cumai mata jengkel jeung balangsak mah. Yo, si Iting rek dicare ku aing teh. Teu meunang hiji jeung aneh. Rek dikawinkeun deui ka anak nu beungar pisan atawa ka duda anu kaya. Madong sari sia. Cuma Mang Kamin harita cereukeuk seuri ditungtungan ngohon. Ayeuna mah omongan mitohna digajengan teh rada asup kana hate. Rada-rada ngajeletit kana ati celina karasa panas asa disebit jeung ting jelengeng asa torik. Lantaran omongan Mak Iot teh peureuss pisan. Karti atoh henteu sia Kamin. Lamun teu ngarti sia abong deui. hatinya mak kaharti mak. Tapi nyaonan menepikeun ka kitu mak ih. Nya teu aya jalan segen mak keur ngarengsekeun ieu masalah kilang bara ari kawas batur mak keminan teu ngamodalan. Lain bet nyarekan we. Coba eta. Mun atoy sia make hayang dimodalan ku aing. Nya ari merebeas unggal poe lain ngamodalan sia keur para anak sia tuh. Cing itung kumaneh. Rumah tangga we belasan tahun geus mangbalikeun naon maneh ka kami. Sedangkeun kami mah ieu salila sakitu tahu teh ieu unggal poe ge merebeas ka anak maneh. Nah lain ngamodalan nu kitu teh. Lamun siang digunukeun mah moal kaitung sia meureun saleuiteun mah beas teh. Cukup keur meuli sawas deuleu. Ulah hayang diogor hirup sia. Kudu mikir da lalaki saca kami. Kuning oge hayang mere kami tong atuh. Hayang nyanyangkeun ka anak jeung pamajikan. Tapi ari teu aya pakeunnya kumaha atuh nya mak. Mata nanyakeun ka aing sia mikir sia ikhtiar. Gunakeun akal jeung pikiran sia waktu jeung tenaga teh. Ulah dipake nguseup pungkul, kudu dipake usaha sia. Jawab Mak Iot teu eleh omong. Panon bolotot dikeun ka ceret-ceret teh ngomongna teh. Malah Mang Kamin dikeun ka dengdek-dengdek we awakna sabab sieun kaceretan ku urut doa. Mang Kamin jeup tu ngomong deui asa kasadekeun jeung eleh omongan. Ari Mak Iot kawas nu hayang puas abong kena asa meunang. Pok deui duruskeun omonganna beuki tegas. Tenekeun sia Kamin. Ayeuna mah teu kudu loba bacot deui sia gerak pilih ku sia. Nah rek nyerahkeun majikan atau rek usaha bener sia. Lamun usaha geura jung indit, lamun rek nyerahkeun geura der sia tampungan lebay yo we ya. Diantur sia ku aing mah. Sabab aing mah geus minang mere pepeling ka maneh. Hiji oge eueuh nu digugu. Nyeri hate aing teh ku sia teh Kamin, asa dihina ku minantu belet. Ngomongna kitu teh Mak Iot ngajingkat kaluar. Gebrug nutupkeun panto dapur anu geus reyon. Mun ditarik bisa. Imah nu geus butuh teh karasa inggeng kabeh. Atuh Bi Iting meuni ngahuleng jeung calangap. Panon molohok kana panto. Hatena karasa panas pikiran bet jadi kaweur. Lila pok Mang Kamin harita. Aya boga mecoh hate euy. Teu gugur teu angin ujug-ujug ngomong kitu. Nyaha naon kasalahan akang teh atuh euy Ting. Mun nya marek ngawarah ka akang atawa rek mere pepeling nu hade. Nya ngomong we nya bener ulah kitu. Cek Mang Kamin ngomong bari ngareret ka bojona alias pamajikanana. Terus atuh harita kena oge melong kana panto teu marere kanu jadi pamajikan anu ti tadi ngahuleng.
jika nama kasima ku omongan indung na tadi. Tidak kulilapok biiting harita. Kang Amin. Naon hiting? Nurutan indung manesok. Mumpung kadenge kenye. Rek kumaha tuh? Ring itu maksud kuring teh Kang. Rek ajak badami do bener. Banyak naon deuy atuh da geus teu kudu loba pikir omonganna. Indung maneh geus nyokot putusan kitu ngan kali milih we. Akang mah teu kudu badami deui. Hampura we indung kuring atuh Kang. Mana kitu oge bakat kunya meureun ka anak jeung hayang ngageuing ka Akang. Ulah dipake nyeri hate sakitu mah da adatna kolot masuk mamatahan. Naon Kang? Geus teu kudu omong. Sabab kieu dipikir-pikir mah omongan mak yo teh teu bener. Ngan hayang menang sorangan bari jeung teu mikirkeun kayaan Akang. Tapi oge aya benerna sabab hayang ngabelaan kanu jadi anak ngan henteu ngahargaan ka minantu tanya. Mane mah untung sabab boga kana indung hiji-hijiun. Coba Akang teu sapotong-potong acan. Cek pribasana teh mah ye teu sanak teu kadang estuning nungglis. Boga lanceuk oge ngan ukur kapi lain ancuk bener. Tah kulantaran kitu ting ayeuna mah Akang rek ngomong ka maneh. Kumaha daek kadengekeunana? Cek Bang Kamin. Jika nu asa-asa tu wani gagabah arek ngomong teh. Rek nanita kumaha atuh cisok atuh kukuring rek di Bandungan. Teu ting. Ayeuna mah gara urus budak sing bener meh HP bisi gering garering atawa ulin kanu matak bahaya. Sabab Akang mah teu bisa miara jeung teu bisa nyenangkeun boh ka anak boh ka pamajikan nyatana maneh. Tah ayeuna saluyu jeung kahayang indung maneh neng iot arek init Akang teu pikeun usaha. Moal kabalik lamun can hasil. Sabab Akang teh nyeri hane asa dihina jeung asa disapirakeun. Akang teh memang rumasa teu bisa nyenangkeun ka pamajikan, tapi lain hareutina ngajak sangsara. Lain hareutina ngahaja sina balang saking, tapi kamampuhan Akang ngan semet dinya. Tah kitu maksud Akang teh ting. Cek Bang Kamin ngomongna darya pisan. Sorana oge rada ngageter. Kapangaruhan ku amarah anu ngagulak jeroun dada. Data we kami tohana ge nebutna teh neng iot bakat ku keheul meureun. Tapi amarah teu bisa kadahal. Nu akhirna ambek kapegung. Matak panas kana hulu angen. Ari biiting menikeun kacolohok manehna ngarasa ruas ngadenge omongan salaki kitu teh. Bisi luasan. Teh heula atuh Kang Kamin ulah geus sarupateun geura. Nah kumaha maksud Akang teu nu saenyana. Kade ulah kabawa ku sakaba-kaba Kang si asak mikir atuh bisi matak celaka. Mun Akang teh biasana mah oge tara pundungan, tara babarian kapangaruhan. Tapi nah hayeuna bet kitu sing inget atuh Kang Kamin. Memang ari biasanya mah kitu Akang ih. Tapi da ayeuna mah geus luar biasa euy ting. Geus lain-lainna deui Akang teh geus waktunya pikeun ngajalankeun usaha nurutkeun tata jeung cara nu dipiboga ku Akang. Ulah nanyakeun carana ting. Sabab nu piharap ku indung maneh mah kasenangan jeung kabungharan. Tah kitu. Kang Kamin, Ulah lebat tatanya ting. Urus ya budak, cicing di imah sing bener. Niat Akang geus moal bisa dirobah deui. Ayeuna pisan rek init, rek usaha pikeun nyenangkeun maneh jeung anak. Doakeun we sing hasil. Kalawan sing buru-buru bisa datang deui. Tah kitu ting. Pileurean. Jung Bang Kamin nangtung. Kadowak kada bedog. Terus disoren. Modal ngan sakitu-kituna teu boga duit. Jauheun barang sejen, iwati bedog jeung pakaian anu napal dina awak. Sang geus tarapti kancing Mang Kamin ini teu ngaret deui ka pamajikan, jeung teu inget kanu jadi anak. Kang Kamin, Kang Kamin. Biiting kegeruan kasalakina bari jeung bijil kaburuan. Tapi edas Mang Kamin nong toyo teu ngaliuk-liuk acan. Boro-boro ni ngajawab kelah ngingki beuki gancang leumpang teh maju ngidul.
manuk recet ti sarada jika anu ngabibira kemang kaminsang kan ulah cicing bae di imah. Tap lain halna pikeun biiting kacida bingungna lantaran ngerasa melang bisi salakina luluasan bisi ngalakukeun anu teu parok jeung batur. Tadi namah arek ngudag biiting teh kamang kamin tapi melang ka anakna anu bungsu bisi ragrag teh dina palupu atuh kapaksa ngan ukur colohok di lawang panto Cipanon Burubu. Haryaneun Kang Gamin. Ya kumaha engke tuh jadi keung ari kieu carana mah. Matak melang jeung hariwang palang siang Kang Gamin teh luluasan. Tenda kana diri eta mah ngajalankeun anu teu bener. Kacina teuing si mama tapi katega kitu. Cek biiting bari sub deui atuh ka dapur. Ragayeung bangku anak anu ngahuhulang jiga kasima. Kalawan teu mikir panjang terus budak teh dibawa keluar. Panto ditutupkeun koloyong ka belah wetan deuk nyalukan anakna anu keur arulin rek dibawa ka imah ninina nyata ma ieu teh. Tekung silila biiting geus indit ngiringkeun anakna salima-lima ka imah ma ieu. Bari jeung lempang teu oleh ngumbar cimata. Hate sedih pikirung sing ras inget kanu jadi salaki najan heueuh ge kadua jeung carekeun. Da ari kitu-kitu teuing mah milu nyeri. Najan anu nyarekan teh sifatna indungna, karasana mah tetep peurih. Najan anu carekanna mang kamin. Hate biiting oge milu mangpeulihkeun. Barang datang ka imah ma ieu kasampak teh ma ieu keur ngajentul dina golodon. Bari jeung nungguan poe pare. Malahan majikan nutu manina pisan keur ngisi bari jeung panon melong kaburuan. Eka mana sakiting budak mending ngabring kitu ngalut. Nah ka mana bapana mah unggal poe mani menikah teu bosen-bosen ka imah aing teh. Cek mak ieu jiga nu ambek keneh tepat disomengah narima anak jeung incu teh. Nah nya arek nepungan emak. Lantaran abdi teh bingung mak. Kang Kamin indit ninggalkeun imah nu teu beunang di halangan. Melange pokona mah bisi manehna tega kana diri atawa bisi luluasan. Cek biiting tiburuan kene oge geus ngomong kitu. Tapi mak ieu jiga ti marire. Kelakah agalar gilir sisi paroman eueuh perubahan. Nyakan bae sia indit mah. Jamak we da lalaki memang kudu indit. Ngan mama hayang nyaho nah naon maksudna indit teh kabur atau barek usaha sateh kiting. Emang nama arek usaha cenah mah. Tapi bari nyungkun kuring teu pati percaya. Bisi manehna poe ka hate luluasan. Dan meureun mata katempuhan. Jawab biiting bari gek diuk dina golodong. Barudakna ngariung. Aneh. Hari tamah barudak teh teu waranieun heureui peleng. Cararicing deukeut indungna kawas nu geus nyaho. Yen indungna keur bingung. Ngadenge omongan biiting kitu pok ma ieu harita. Ieu kiting jangekeun keun bae si Kamin mah tong dipikirannya. Sabab lamun teu dikitukeun mah moal mikir geura. Salila teh bakal ngeunahon ayeuna mah teu kudu dipikiran keun bae. Sidang ngalaman sangsara kumaha sedihna dina usaha nu nyanya. Omongan mah teh ulah dipake nyeri hate anggap we hiji pecut sangkan kehidupan bisa maju. Di ibarat kuda delman manehna bakal leumpang sangeunahna lamun teu dicepret mah. Tak kulantaran kitu geus teu kudu jadi buah pikiran antap we nu indit mah. Dan kege balik deui. Cek mak iot mepelingan ka anakna. Sangkan anakna tetep hatena. Tapi tetep we karasana ku biiting mah matak sedih. Sabab asa kacida teuing. Leuheung basa lamun Mang Kamin teh salamet atawa teu poek hate kumaha lamun cilaka. Kumaha lamun teu bisa mawa diri tangtu meureun bakal jadi mamalak. Harti anu perbah jana mak. Tapi kumaha lamun Kang Kamin luluasan atawa poek hate tega kana diri. Kan urang-urang kene kok tempuhan mah moal nyai mah kitu jelema bedagong kawasi Kamin mah. Sabab manehna mah jelemana banol jeung matangho moal rek poek hate nu kitu mah. Paling oge kabur ninggalkeun tanggung jawabkeun. Ulah salempang. Jep biiting teu ngomong deui. Lantaran ngerasa taya gunana ngomong jeung indung ge. Da puguh da asup omong
sok eleh jeung eleh we tungtungna makyut oge teu ngomongkeun deui minantuna. Kelaka terus ngajak ngomong ka incu-incuna ditanya saurang-saurang. Nah geus daang atawa acan, barudak teh ngajawab meh bareng sarua acan cenah. Da memang can dibere parab ti isuk oge. Kakara kitu we ngadalaharan beureum sampe sabab tadi teh kaburu perang aya anu parara omong. Makyot karunyaeun ka incu-incuna da memangnya ari ka incu mah ngan kacidak geheulna teh ka bapana nyatana kamin. Da puguh kalakuanna teh dipiharep. Lamun dipapatahan teh sok ngalawan wae, mun dicarek sok malik ngewa. Ari harita makyot teh kapaksa kudu nanggung jawab anak biting sabab bapana indit jauh teuing ka mana. Kasubri para wargi, can urang tunda heula kaayaan lembur reci. Karang dina umumna khusus Nabi Iting katut anak-anakna nu kiwaringan jereg di makyot. Teundeun heula eta ayeuna urang pusirkeun perhatian urang. Nyatana ka Mang Kamin. Are ka mana are Mang Kamin? Manuk recet di sarada patebalan jeung baturna, mata kelar jeung mata kuaas. Angin ngahiliwir nebak kanadang daunan aroyag pating arulang jiga anu ngagupayan ka hiji jalma anu keur lumampah. Horeng sibana horeng nya we aya nu keur lumampah nyatana Mang Kamin. Sanyana mah Mang Kamin teh encan ingit kanu jauh, encan incah kanu anggang. Sabab can boga tujuan nu tangtu teu boga jug-jugeun anu puguh. Harita teh leumpang maju ngedu ngajug-jug ka imah dulurna nyatana Kang Odo. Kapilanceukannana teh. Bari jeung leumpang teh gawena mikir neangan akal tareka pikeun ngarengsekeun eta masalah. Eta ya kebenaran aing gebleg mitoha teh eta ku cara wae ih jeung pipieueun kana urusan. Diganyangan aing anu siadang ka dan tani parengkeun gebleg mitoha nu bawe jeung galak. Batu mah moal aya jika kitu. Da cara ngadenge beja-bejana acan. Tapi keun bae deges nasib aing meureun ngan aing kudu bisa beunghar yo. Kumaha carana yo sabab lamun geus beunghar mah moal wanieun ngahina jigana ka aing. Tang teu nyebutna oge ujang atawa encep buat ting aden. Geun sia ku aing mah moal dilawan ku kasar. Tapi aing hayang beunghar. Najan rek kumaha sikepna ge. Cik hate Mang Kamin tetap lempang menirusuh buru ka imahna Kang Odo. Tekung silila kawan turada gancang serog kaburuan imah Kang Odo. Di kajauhan kene oge geus kadenge anu keur nakulan kaleng. Sorana trong-terang paselang jeung sora manuk anu barager. Lantaran di dinya mah loba manuk dina kurung piaraan Kang Odo anu resep kana manuk. Nojo kanyo da tete nyahan da kolan kaleng jika bolon teuing. Cek Mang Kamin bari jeung ngaradeng. Panon melong kana kaleng anu keur ditakolan ku Kang Odo. Reg atuh harita Kang Odo eureun pok ngajawab bari ngareret. Gening maneh min. Ieu keur nyieun mata wadah cai euy keur dina kurung. Nu eta tah manuk titiran sok bahe wae sugan we ku ieu mah teu muat. Tapi handapna kalah molongo ning. Nya atuh leutik-leutik teuing atuh Kang. Ieu ge cukup min da keur saurangeun. Moal beak sapoeun aya naon si daing jiga nu rusuh min. Atawa rek ka mana ieu teh meuli saged euy. Ngahaja we. Ngahaja naon? Rek ka Kang. Aya padu Kang. Tapi tetena akang marajin ih. Sok aya we pigaweun teh nya eta manuk ni loba aya 15 kina mureunnya. Aya 16 malahan mah min. Duh.
ini loba meni aralus di Luis sorana harade juga nate sanenang ari manuknya kangnya gawe dengan HS jeung disadang nah ai kuring hirup dengan kejeng kieu we eueuh pisan kasenangan balangsak Cek Mang Kamin barjeng tangga panon melong kana kandang manuk puter anu keur disada. juga nate sanenang ari manuknya kangnya gawe dengan HS jeung disadang nah ai kuring hirup dengan kejeng kieu we eueuh pisan kasenangan balangsak Cek Mang Kamin barjeng tangga panon melong kana kandang manuk puter anu keur disada. Jika nate bangun gumbira pisan patembalan jeung baturna. har ai Kamin rek iraha atuh ngomongkeun senang una kade dengan susah jeung susah we maneh mah meni eueuh bisa robahna ulah humandar wae hirup teh min sehingga deh hate kawas akan najan susah ge ulah leutik hate teu kudu dibaca wae ngomong mah senang we kitu nya tukang kuring mah sangsara wae hidupnya nya idaha batur juga kuring meni pisan euy na matak bosen jeung matak taat matak beak wang hadapan kuring mah hidup teh eleh ku manuk asa harianun manuk mah bisa nyatu kali kop hayang minum karirot pagawean ngan disada teu kudu usaha da geus sagala nyampak lamun bisa mah ku hayang nurutan jadi manuk ngada senang bisa hiber ongkoh ngada bisa kemana-mana berjem bebas jadi manusia mah kabur lebak kariwuh meni meuweuh eueuh eureuna macak nguruh naon kamu keseuri nah bet kawas bodor ngomong teh min munnya mah bet hayang jadi manuk jelema goblok adu kitu mah tempo sing sidik manuk mah nyatu di alas nginum di alas hiber teu bebas nah senang anu kitunya cek akang masang sara eta teh Kamin nya senane cek kuring makan tu geuning bisa ada najan di kurungan oge eta teh ngandung harti eta sakadang manuk galumbira jeung senang hati da lamun bingung mah modekeun sada meureunnan bener kitu teh Mamin tapi urang mah teu ngarti kana bahasa manuk jeung teu bisa ngabedakeun kanu ceurik jeung nu seuri da ayeuna manuk-manuk teh keur disarada mani beger nah manehna teh seuri atawa ceurik cing Channel asli Usi lain min teguh nahang kaharti atau henteu omongan akang nya ceurik atawa seuri eta manuk teh nya teu kaharti ku kuring oge Kang tapi pen maet kuring mah lain manuk tah geuning kaharti yuk urang kajora ayeuna mah urang ngobrol di buruan ulah ngobrol di buruan pamari keun bae ulah mikiran manuk tidak kurung lah Kang Odo mihulaan unggah katepas gek diuk dina kursi kalayan tumanina dituturkeun ku dulurna nyatana Mang Kamin sanggeus duanana darariuh kalawan tenang pok deui Mang Kamin harita ai uceuna ka mana Odo ai uceuna ka mana eueuh ka sawah min kumaha lah itu nyata ngawayanakeun maneh kuring mah ulu utak sorangan nu matak ulah kapok min moal disuguhan euy sabab pamajikan akang keur eueuh jeung nadi keur parang eueuh dahareun di ongkoh teu naon Kang jatuh hayang disuguhan jeung deui rek aya lain rek menta dahareun kuring mah ka dieu teh aya perlu nu matang nanyakeun ka uceuna nah aya atawa henteu bisi aya pokona mah nah aya naon min mun nanyakeun uceuna aya piomongkeun Kang aya tanyakeun ka akang tapi lamun uceuna aya mah moal tunus nu sababna sabab ieu teh rahasia Kang
Tah ayeuna kebenaran aja keur eueuh. Antu kuring teh atoh. Sabab asa laluasa pikeun ngomongkeun nya. Cek Bang Kamin harita ngomong radi selang perilaku nyemet udun. Alah, aya urusan naon meuni dinas euy. Matak naon aya batur anu sejen. Asa kurarewas ngadengena ge akang mabisi matak mawa cilaka ka akang. Teu kudu salempang Kang. Sabab najan kuring mawa kasusah oge lain hartina rek kajak susah ka akang. Malahan mah sabalikna. Kuring teh hayang ditulungan ku akang sangkan teu susah ting hirup. Nan lamun euceuna aya mah moal wanyi sabab ieu teh Rusiah badag Kang. Cek Bang Kamin meuni keukuh nyebut Rusiah gede embung ka Bandungan ku jalma lian. Ih, akang jadi penasaran min. So atuh geura dongengkeun kadinya ulah asa-asa da moal matakna naon di dieu mah jauh ka batur anggang ka tatangga moal aya cak-cak bodas nya Kang. So poe ieu kuring manggih kacilakaan uluh. Cilaka na kunaon si lain timin apan balager keneh eta. Taya nu bared kudu puguh ngomong teh ngadah teu ngagempurkeun ka batur. Sabarehna tuh Kang. Da cilaka teh rupa-rupa dengan cilaka awakmu ku kieu nu sanyawa Kang. Tadi kira-kira pukul 8 leuwih saeutik isuk tadi kuring teh kadatangan ku sakadang mitoha iot. Barang jol oge terus ngawak-wak ngomong meuni noros-tos nyarekan lakdak dasar kasaha ka kuring Kang. Meuni koredas bea karep jiga nu hayang puas. Nya pamustunganana sakadang mitoha teh ditah nyarahkeun si Iting pamajikan. Malah mah ngajak kalabe harita keneh ngan teu digugu ku kuring teh. Da teu kaharti ku pikir teu kahonta ku akal ujung puhu nya Kang. Aduh, baru kanan kitu nya Kang. Terus kumaha atuh loh? Naon sababna minta tulung ka akang kieu. Terus nanti Kang. Sakadang mitoha mere hiji tanyakan ka kuring sarta aya pamenta anu beunat. Kuring bisa panjang jodoh jeung pamajikan lamun Allah mangsa cekap waktu cukup para kaum dangu sareana. Cag ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna? Naon maksudna atuh Mang Kamin datang ka dulurna nyatana Kang Odo? Insyaallah enjing bagian anu ka-8 baris kabandungan kurang sadayana dina mangsa tur acara anu sarua. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosan jeung kantung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.